ai rakyat tetap katalangsara. Mana buktina demi rakyat demi bangsa teh? Rakyat teu butuh bau sungut, rakyat teu butuh janji, tapi rakyat butuh bukti anu nyata. Iya. Rakyat butuh kenyataan, rakyat butuh, dan rakyat manu penting mah beuteung seubeuh pake page murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta buktikeun ku anjeun. Eta sederhana rakyat mah. Bener wala bener. Abang disebut wakil rakyat kabeh diwakilan ku maneh. Mobilna segala rupa beungharna diwakilan ku maneh. Ai rakyat ngege curug we ayo. Mana ieu teh nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar sagantang 10 liter nu pak roda haji siron nu beunghar ukur nu pinter nu bodoh mah tetep reyon mana buktina demi rakyat cing inget ieu nagara lain menang pamere ti kaum penjajah ieu nagara lain menang hadiah ti kaum penjajah tapi ieu nagara menang hese capek susah payah pahit ketir lara balangsak ditebus ku jiwa jeung raga para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit perlaya di medan dandalaga hancur di medan tempur tepati jiwa raga nyawa nu dipalar keselamatan jeung kemerdekaan bangsa tuh tingali cirina tuh tunggul anu parentul anu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di taman pahlawan lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harawas beja ka urang sadayana pikeun berjuang di alam merdeka ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji buktikan ku anjeun hei wakil rakyat salaku wakil rakyat salaku pamimpin anjeun kudu boga pamadegan ulah sakali-kali anjeun hayang diistimewakeun ku rakyat tapi anjeun kumaha ngaistimewakeun rakyat angkat harkat derajat rakyat sabab suara rakyat adalah suara Tuhan rakyat di atas segalana rakyat di atas segalana ulah sekali-kali anjeun ngarahatan hati rakyat cilaka dunia jeung akhirat namun sekali-kali anjeun ngawakil rakyat aing ngagugat karena konsekuensi anjeun dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat goblok sareng ngahina goblok ngadon mamatahan sia ieu geus ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa ieu urang ajar gebruskeun kana kawasan di muka urang ajar sia ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa aneh geus ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa dawala mane bakal digebruskeun ku aing kana kawasan dari muka kawasan anu mukana dibedahkeun ku aing dipelakan mujair goblok sia kawalat sia kawasan muka rek dipelakan mujair atuh diborongkeun ka curah diboron goblok sia nyaho aing dewa naon iya dewa naon dewa seuneu aing dituruk ku aing sakuseuneu tenang dewa dewa seuneu aing mawa blanwir bisa perot dong saku blanwir goblok udah bisa perot ku blanwir hi nyawa aing dewa naon aing dewa bayu dewa angin lai wani-wani sia ngaganggu ka dewa sapu ku angin sia aing dewa angin tenang dewala dewa angin kebenaran aing mawa tolak angin lamun eueuh teu mampu keneh ku tolak angin kebenaran aing mau duit receh dikerauk sia ku aing goblok jai anjing rek dikerauk